Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng santan, wilujeng patpang di channel iHersya. Orang lajengkeun kanu latihan soal PTS ya, kanggo kelas 7 mangrupa gabungan tina materi paguneman jeung kaulinan barudak ya. Ngahaja latihan dina bentuk Google Form ya. Supaya hidup biasa atau supaya kalian terbiasa dengan menggunakan soal-soal yang ada di Google Form. Yang pertama, isi nama lengkap kalian ya. Jadi isian ngaran lengkap hidup ya. Ulah ngan ukur ngaran hareup atau ngaran belakang. Jadi jangan hanya nama depan, nama belakang aja. Jadi harus lengkap sesuai dengan absen yang ada. Ya. Tulisan huruf kapital boleh ya. Selanjutnya diisi kelas ya, sesuai pilihannya kelasnya ya. Kalau kamu kelas A ya kelas A, yang kelas B kelas B. Masukkan juga token ya, biasanya lamun UPTS ya diberi token ku panitia ya. Sanggeus masuk token, orang mulai maca naskah soal ya. Maca naskah soal. Nah, ya salah sahiji soal anu dianggo dina ieu latihan ya. Perhatikan ya. Pilih kalimat di handap nu ngagunakeun bahasa sohag atau loma atau bahasa slang ya dalam bahasa Indonesia. Bila daek teu upami kekewangi urang diajar kelompok. Bila kersate upami kewangi diajar kelompok. Bila kersate upami peuting urang diajar kelompok. Bila daek teh upama ke peuting urang diajar kelompok. Nah, kira-kira mana nu benar ya. Anu bahasa sohag, jadi ulah campuran ya. Jadi kudu loma sadaya. Jadi ulah campur aya bahasa lemes bahasa kasar. Jawaban nu leres nyaeta bila daek teh upama ke peuting urang diajar kelompok. Nah, jadi ematnya ulah ditinggali option ya. Kemarin option ke diacak robah-robah. Tingali we soalna kalimatna. Lajengkeun kana soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Naon kecap loma atau sohag tina kecap lemes abdi. Jadi apa bahasa lomanya dari kata abdi? Pak coba jawaban leres neta kuring ya. Jadi jawaban leres neta kuring. Salajengna nomor salajengna ya. Bila nanyakeun karani ngeunaan perbahasa Sunda geus dipigawe atau tacan. Kalimah di luhur mangrupa kalimah teu langsung. Bentuknya dina berita. Nah, robah kana kalimat langsung. Jadi bila nanyakeun karani berarti kata depanna kudu aya kecap rani. Mana kira-kira jawabannya bener? Ran, perbahasa Sunda harus dipidambacan. Abdi teu acan. Muhun kewe abdi ka bumi anjeun nya. Tabus 7:30, 8. Rani kedah aya di buminya. Jadi jawaban yang benar nyata Ran, perbahasa Sunda parantos dipidamel teu acan. Ya, jadi perintahna kudu nanyakeun ya. Salajengna kalimat salajengna ya. Ririn ngajak ke kantin ka Nisa. Ririn mengajak ke kantin kepada Nisa. Kalimah langsung di luhur anu bener nyaeta. Jadi Ririn ngajak ke kantin ka Nisa berarti harus ada kata Nisa. Yes, Nisa anu teu kagungan artos mangke abdi nu mayarna. Nisa nuju maos nopel naon katinggalina antang di perpustakaan. Nis, urang ke kantin yuk.
abdi ge bade ngiringan kanisa wae ka perpustakaan. Jawaban lurus nyata ya nis pulang ke kantin yuk kan ngajak ya. Lanjut salajengna mangga orang lajengkeun ya soal salajengna urang cokot saeutik wae ya. Tata krama basa nu lemes tina basa loma di luhur nyata ya. Urang candak sakedik wae, urang sokot sakedik wae, urang bawa sakedik wae saeutik wae, urang bawa sakedik wae. Jadi disuruhna diperintahna tata krama basa nu lemes. Jadi mun lemes salaya, nu mana nu leres. Urang candak sakedik bae ya. Lajengkeun soal salajengna sedangkan tata krama basa Sunda anu dimaksudkeun pikeun silih hormat jeung silih ajenan ya. Eta teh kamaklum eta teh tata krama mangrupa hasil tina jadi baheula pernah ditangtukeun dina hiji kongres ditanyakeunna kongres naon. Jawaban leres nyaeta kongres basa Sunda di Garut, kongres basa Sunda di Cipayung, kongres basa Sunda di Bandung, kongres basa Sunda di Cianjur. Jawabannya nyata kongres bahasa Sunda di Cipayung Bogor ya. Jadi kongres bahasa Sunda di Cipayung Bogor ya. Lajengkeun deui soal salajengna ya. Nu dimaksud paguneman teh nyaeta pengertian paguneman ya. Kaulinan kalmesan budi jeung kamanusiaan, basa pikeun ngabedakeun kaayaan, nyarita silih tempas, alat komunikasi. Jadi pengertian paguneman lurus mana? Jawaban lurus nyata nyarita silih tempas atau berbicara saling balas atau percakapan dalam bahasa Indonesia ya. Lanjut ya. Cek urang pantura mah tata krama teh disebut oge paribasa, babasan, basa nu hade, puraga basa. Jawaban lurus nyata babasan ya. Salajengna Aldi urang mah teu panuju Umar kunaon pan urang nu manggihan ieu dompet. Aldi memang tapi eta duit teh lain milik urang laporkeun wae ka polisi. Umar urang sokos saeutik wae Aldi pokokna mah eta lain milik urang. Dina paguneman di luhur teh salian ti ngandung tata krama basa oge ngandung naon ya. Jadi Aldi keukeuh kudu lapor ka polisi. Nu kitu teh kasupana unsur naon? Ajaran sasobatan, ajaran moral kajujuran, ajaran moral sasobatan, ajaran moral gotong royong. Nu leres nyata ajaran moral kajujuran ya. Salajengna nu dimaksud lentong nyata ngomong nyarita paguneman make tata krama, gerakan awak make tata krama, dahar make tata krama, bergaul make tata krama. Mana nu leres? Nu leres nyata ngomong make tata krama ya, tata lentong. Salajengna kaulinan permainan anu sering dilakukan ku barudak dina waktu keur salse, biasana di lapangan ya, di generasi baheula sok disebut oge naon? Kaulinan remaja, kaulinan bocah, kaulinan barudak, kaulinan dolanan bocah ya. Istilah bahasa Sundana nya nu leres nyata kaulinan barudak atau permainan tradisional anak-anak ya. Lajengkeun dihandap rupa-rupa ngaran kaulinan Sunda ya. Nurutkeun pedaran di luhur iwal kecuali aya iwal kecuali. Jadi yang bukan permainan anak sesuai dengan bahasan di atas. A. Beklen atau B. Perang gobang, C. Ngadu kalesi, D. Futsal. Mana nu leres? Nu leres nyata futsal ya. Lajengkeun deui. Biasana kaulinan barudak teh dipaenkeun di iwal.
Jadi biasanya permainan anak itu dimainkan di mana kecuali jadi yang bukan tempatnya ya. Lapangan lega di buruan imah, di halaman lega di masjid. Mana no kecuali jawaban terus ternyata dia main kaulinan tradisional di masjid dah. Barulah kelatih jiwa disiplin, jujur, gawe bareng, kerjasama, sportif, kompetitif, komunikasi sosial, kreativitas, tanggung jawab, mencinta alam, jeung nguatkeun akhlak atau karakter. Eta hal teh mangrupa fungsi kaulinan, manfaat kaulinan barudak, jenis kaulinan barudak, tempat kaulinan barudak. Nah luarasnya fungsi atau manfaat? Ya manfaat ya. Salajengna misalnya kolot barudak ngawanohkeun kawinan barudak di imah sewang-sewangan ya. Sawaktu di sekolah guru jeung siswa tur kepala sekolah ngayakeun ekskul kawinan barudak ya. Nu dina program-programna maluluh jeung praktek kawinan barudak ngalibetkeun murid-murid nu aya di lingkungan sekolah. Saterusna eta kagiatan teh jadikeun festival dina kegiatan seni tahunan di sekolah. Eta teh salah sahiji upaya. Upaya apa itu? Kawinan barudak teh dipikaresep, kawinan barudak ngalobaan jumlahna, kawinan barudak dipikaresep ku barudak ayeuna, kawinan barudak go internasional. Jawaban lurus eta kawinan barudak bisa dipikaresep ku barudak ayeuna ya. Jadi supaya dipikaresep oleh anak-anak sekarang ya sering dimainkan. Ya perhatikan gambar ini ya. Ini gambar anak-anak sedang bermain apa? Pertanyaannya. Kahiji oray-orayan, punten mangga, beklen, tas rodat gaplok. Ya. Nah, mana nuleres? Ya, sok perhatikan tengetan. Nah, nuleres eta disebut kaulinan punten mangga. Salajengna cincang keling manuk cingkleungeut cindeten. Lamun diteruskeun eta lagu naon? Kadituna plos ka kolong bapa satar buleneng jika cai mangi peuyeum sapotong di dahar ami saseum dipiceun plos ka handap bapa satar cingogo. Mana nu benar ya? Jawaban lurus eta plos ka kolong bapa satar buleneng. Lajengkeun ya. Oray-orayan luar leor mapai kebon ulah ka kebon lewa barudak nu keur nganggon. Oray-orayan luar leor mapai sawah. Pada lisan baris nu benar pikeun ngeusian titik-titik. Nah, jadi lanjutan cerita atau lagu tersebut bagaimana? Ini maksud pertanyaannya ya. Ulah ka sawah parana keur sedang bekah mending ge teuleum di leuwih loba nu mandi saha nu mandi anu mandina pandiri ulah ka leuwih loba nu mandi. Jawaban nu lurus mana? Ulah ka sawah parana keur sedang bekah ya. Lanjang. Ieu dihandap kaulinan anu memerlukeun alat kecuali iwal, gatrik, ngadu kalecik, boy-boyan, ucing semput. Nah, jadi mana yang tidak memerlukan alat? Jawaban lurus eta ucing sumput ya. Ucing sumput tidak memerlukan alat ya. Nah, sakitu meureun materi PTS kanggo pertemuan dinten ieu. Hatur nuhun ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.